atraksi dalam hitungan 7. Silakan tampilkan yang terbaik untuk nah iya baiknya masyarakat kita huning silokana disebutkan kuda lumping jadi ayah kudaan itu Kang Mos kita siloka zaman kapungkur seni budaya urang lahina kenya ayah naon jenah kuda lumping atau lebih kuda kepang nah gitu Bapak Raus kasadayana warga masyarakat dak buka kapungkur putangga baheula mah turunkeun oh masalahnya iya tepuk tangan dulu buat 01 Liga Buana Pajajaran. Ayah Bang Barongan kedurangan gua Yuri kadengikeun wiraga wirasa jeung wirahma tasih kuring urang ngadadarkeun naon cenah aya Bang Barongan kan kitunya tah ieu teh siloka biru kubuh di alam dunia teh aya nyata ngaranna setan iblis nyata disilokakeun ku Bang Barongan tah sok ngaganggu Bang Barongan mah lain ibarat setan jeung iblisna itu matak Bang Barongan mah kaganggu ka para penonton teh salawar tah silokana siloka kita ge dikasieun nyata silokana setan iblis para kayangan ulah tebak ka diri kaula gitu nah ada bisa gitu saya kuda kepang lain kuda kepang gitu nah cenah kuda ketang ada 4 nah ada obatnya obat tasam obat sudut kaler kulon wetan jeung itu loh jeung obat acili kurang diri nyata seneng cai angin jeung taneuh matak kuda ka opat aya cenah malim tah kamu si urang nafsu urang nu meper nu bisa meper ku malim matak kuda opat dipaper ku malim hiji nyata ku nafsu urang ku diri urang anu ngajiwaanana ya waktu terus berjalan iya ketika peluit sudah ditiup berarti waktunya sudah habis iya masih semangat